Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wilujeng patepang deui sareng Sang Fajar TV. Dina deungeut ieu sim kuring saparakan catidang yang kahuripan sejak tabaruk ka eyang kahuripan anu ayana di lingkungan Corenda, Kecamatan Cisitu, Kabupaten Sumedang. Numutkeun keterangan eyang kahuripan nyaeta hirup di zaman kerajaan Pajajaran, nanging sim kuring saparakanca oge teu kenging informasi anu jelas yen eyang kahuripan teh ayana di peradaban Prabu Siliwangi anu kasabaraha. Ku kituna sim kuring saparakanca ngaraos priyogi, ngaraos penting kanggo ngadeuheus ka anjeunna kaitana sareng urang-urang anu ayeuna aya di negara Indonesia anu cikal bakalna nyaeta ti kerajaan Pajajaran. Tetela di tempatan oge aya cai kahuripan. Kukituna sim kuring saparakanca ngeresakeun kanggo bebersih heula atanapi wudu di ieu patempatan saat acana dikawitan prosesi kanggo tabaruk atanapi ngadoakeun hadoroh ka anjeunna. Upami nguping kata kahuripan tangtos henteu leupas ti sagala rupi anu ayeuna dijalani ku urang-urang. Kukituna sim kuring oge dinu masih hanami paguyuban damiang kahuripan henteu leupas atanapi sangat erat kaitana sareng kasepuhan atanapi karuhun anu poe ayeuna ku sim kuring saparakanca dideuheusan nyaeta eyang kahuripan. Hirup sareng huripna urang-urang henteu tiasa dipisahkeun kitu bae. Margi upami dikorelasikeun atanapi dihubungkeun nyaeta tiasa oge disebat lahir sinareng batin urang. Ulah hilap subscribe oge pencet tanda lonceng pados tetep kenging kabar yang teranyar di sim kuring saparakanca. Hirup urip jeung kahirupan urang di buana panca tengah ieu ulah wakasuka seuri mun can panggih jeung jati diri. Ieu salah sahiji mangrupakeun panginget urang ka Purwadaksi. Purwa nyaeta wiwitan hartosna asal usul urang. Daksi nyaeta wekasan. Kukituna cek bahasa modern urang sing tiasa introspeksi diri. Saha urang, di mana asal usul